Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang deui sareng simkuring Neni Nur Alia dina pangajaran bahasa Sunda. Dina danget ayeuna simkuring baris medar hiji materi nyaeta ngeunaan nyieun infografik tradisi Sunda. Bukituna yuhu urang legepkeun sasarengan materi nu baris dipedar. Dina medar materi infografik di dieu simkuring baris medar kana sababaraha bagian. Nu kahiji, naon sih infografik? Nu kadua, naon nu disiapkeun dina nyieun infografik? Nu katilu, kumaha cara nyieun infografik? Nu kaopat, praktek nyieun infografik dina wangun digital. Urang langsung wae ka nu kahiji nyaeta naon sih nu disebat infografik? Infografik nyaeta gambaran visual anu ngandung informasi, ilmu pangaweruh, atawa data ngeunaan hiji perkara anu dipidangkeun make media grafis. Ari nu dimaksud media grafis bisa mangrupa gambar, foto, peta konsep, atawa desain visual. Infografik dijieun tujuanna pikeun mere informasi ka masyarakat atawa ka balarea kalawan efektif ngaliwatan gambar atawa data anu diringkes. Ta eta nya nu disebut infografik. Salajengna, naon sih nu kudu disiapkeun nalika urang rek nyieun infografik dina wangun digital? Kulantaran wangunna digital, nu kahiji nu kudu disiapkeun nyaeta HP. Atawa lamun teu aya HP, tiasa laptop nya, komputer atanapi tablet. Teras atos aya HP, urang pasang sababaraha aplikasi penunjangna. Nu kahiji aya Pinterest. Ieu aplikasi anu nyajiikeun gambar-gambar atawa foto-foto anu engkena pakait sareng materi nu baris urang dipedar dina infografik. Teras urang oge kedah masang aplikasi Canva. Ieu aplikasi nyayogikeun template-template dina nyieun infografik. Jadi mempermudah urang lah dina nyieun infografik. Dep tiasa milarian template nu kumaha wae diluyukeun sareng pangaresep hidep atawa diluyukeun sareng materi nu baris didugikeun. Teras aya aplikasi PicsArt. Ieu hampir sami sapertos Pinterest. Fungsina pikeun ngadamel stiker atawa gambar-gambar anu engkina tiasa dilebetkeun kana infografik nu ku hidep dipidamel. Lengkah-lengkah nyieun infografik digital. Pikeun nyieun hiji infografik tradisi Sunda, aya sawatara lengkah-lengkah anu kedah diperhatoskeun. Nu kahiji, tangtukeun hiji tradisi Sunda nu ku urang bakal dijieun infografik. Jadi hidep pilih heula salah sahiji tradisi Sunda nu baris dijieun infografik. Misalna hidep bade ngajelaskeun egrang. Saatos dipilih, kumpulkeun data, informasi, atawa pedaran anu patali jeung eta tradisi. Ini lamun milih egrang teangan. Egrang teh naon, dijieunna tina naon, cara ngulinkeunana kumaha, aya aturanana henteu. Tah hidep teangan naon wae nu patali sareng tradisi anu dipilih. Saatos ngumpulkeun data, teangan gambar, foto, atawa ilustrasi anu patali jeung eta tradisi. Dina neangan gambar hidep tiasa ngagunakeun Pinterest atawa Google.
Saatos nyiapkeun atau milarian gambar, hideuk kedah nyiapkeun HP atau laptop. Nya kulantaran digital, jadi urang kedah nyiapkeun aplikasi nu pakait sareng digital. Pasang aplikasina, contohna aya Canva, PicsArt, atau napi aplikasi anu sanesna ya, anu dianggap gampil ku hidep. Teras saatos masang aplikasi, hideuk jieun peta konsep heula dina kertas. Jadi ngurat-ngurat heula, rek di belah mana ieu pengertian egrang teh, cara mainna di belah mana, rek disisipkeun gambar di belah mana, tah dijieun heula dina kertas. Saatos yakin aya contoh-contohnya infografik tradisi Sunda anu kantos dijieun ku kakak tingkat hidep nya. Aya sate maranggi, nya di dieu aya gambar maranggina, aya pengertian sate maranggina. Terus di dieu aya tradisi 7 bulanan atawa tingkeban, naon tingkeban teh nya. Tuh di dieu dilebetkeun foto-fotona. Sapertos kieu nya ieu contoh infografik tradisi Sunda. Praktek nyieun infografik tradisi Sunda. Sata acan ku ibu dijelaskeun, pek download heula aplikasi-aplikasi nu dianggap tiasa ngabantos hidep dina nyieun infografik. Mugia naon anu kusim kuring dipedar nembe biasa masihan ilmu kanggo hidep sarerea. Hapunten saupami seueur kekecapan atawa kalimah anu kirang mernah eunteup seureuna. Sim kuring Neni Nur Alia amit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.